ngeulean orat. Maaf Sep, kula mah tiap Ramadan ti kaluar ti imah, di imah bae, ti isuk nepi ka magrib. Hebat. Untuk keluar imah kah? Untuk sabab sieun maksiat mata di luar loba orat bikang. Mata kakak mah di imah bae. Naon kegiatan tadarus, kadang-kadang ngaji Quran, kadang-kadang neuleut TV. Kok kakak neuleut TV? Sep, Ramadan mah dina TV ge acarana pengajian Ramadan. Heeh Kak, aing ge nyaho. Nah TV bulan Ramadan acarana ceramah agama, tapi inget Kak, iklan maksudnya ari kakak sok ngeuleuh iklan atuh heueuh gift merawat kecantikan kulit Anda kadeule eta dada Rexona kadeule atuh hand body eta nu bikang kabeh eta. Tapi dia nyara rambung iklanna gip yang kulit dadana dideleukeun, Rexona yang kelekna dideleukeun, Pepsodent yang huntuna dideleukeun. Nyambung eta iklan nyambung. Dan hiji nu teu nyambung iklan teh Softtek. Aing penasaran tapi ka ayeuna. Atuh kunaon teh dideleukeun? Pusing aing mikiran iklan eta. Softtek ajol-ajolan kikian naon maksudna eta nepi ka aing boga pikiran oh berarti Softtek buat jalma nu ajol-ajolan kitu meureun meureun mata loba maksi lamun lain gara-gara puasa Asep gara-gara haji umroh maaf tidak anu geus jadi haji loba maaf haji umroh urang Pak Haji Bu Haji maaf masih jauh kualitasna balik ke Mekah karak menang kopiah bodas balik ke Mekah Bu Haji karak menang abaya menang beli di hotel di itu ngarasakeun ceurik sedih salat ke di Mekah beda hareupeun aya Ka'bah mararewek nararangis kabeh jamaah balik ka Pasir Eurih Lebak eta haji salat henteu nangis deui pertanyaannya kemana air matamu geus beak di Mekah. Sok ayo Bu Haji ziarah ka Rasulullah. Asup ti babus salam, masuk raudhah. Naon raudhah? Ma baina qabri wa minbari raudhah min riyadil jannah. Saur Rasulullah. Antara mimbar kaula jeung makam kaula itu adalah setengah taman surga Allah. Ketika masuk ti babus salam, ziarah ka makom Nabi, ucapkeun kalimat Assalamu alaika ya Rasulullah. Teka bendung cai mata banjir ngerasa sedih isin ku Rasulullah. Balik ke Mekah datang ke Pasir Eurih eta haji maca sholawat henteu ceurik deui. Pertanyaannya kemana air matamu? Ya Allah, jujur, cerik nangis orang ziarah ka Rasulullah. Nangis salat di Mekah. Kulawakan heula Mekah, kerak di luar jajarkeun hareupeun Masjidil Haram geus nararangis bae ta jamaah. Kula memeh mulut ngabimbing jamaah mulut eta jamaah umroh. Kabeh kakarak ngalaksanakeun umroh. Begitu nyampe Mekah pakai ihram geus mikot berangkat ke Masjidil Haram dijajarkeun hareupeun Masjidil Haram da jamaah 365 jamaah sieuna nu tinggalin 8 karom 8 rombongan diatur sabab para kiai bimbing pembimbing masing-masing kumaha jamaah komplit ka aja hareupeun Masjidil Haram dijajarkeun memeh asup gigireun kula aki-aki steudeun eureun mewek bae dikira ku aing wiridan soreng sukuna katincang kunaon bah kunaon cerik bae kunaon loba dosa aing ge loba
Sedih merenan yaki-yaki keur ngorakna ieu deugel sok nyawer organ meureun tak inget karena dosa kabayang kabeh dosana hareupeun Masjidil Haram. Bah, ulah loba dosa. Istighfar. Naon? Masjid Haram namana? Ieu hareupeun. Bisa ka hotel. Ieu Masjid Haram. Ka'bahna di mana? Di jero. Pada narik asup ka masjid ieu teh. Aya kene. Atuh aya. Sanu ngakut. Geus loba uang. Talbiyah tuturkeun. Ayo masuk Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Loba dosa ini. Begitu masuk Masjidil Haram, berai Ka'bah. Teu mewek eueuh soraan. Biasa mana neuleuh dina foto, dina TV eta aya hareupeun. Naon bah? Teu pantes sombong. Berarti hirupna ieu jelema di lemurna sombong. Begitu neuleuh Ka'bah hareupeun, naon nu pantas disombongkeun ayo. Ilmu ek disombongkeun. Maaf, di Mekah loba ulama besar. Sementara nyana di lemurna sombong. Mung dipapagahan ku sahanapeun. Dipapagahan ku sahanapeun ngaledek. Lah, sia budak kamari sore nyaon-naon. Kakak, kak sadar. Masing-masing punya kekurangan. Bener? Sok sanajan bijil ti sahandapeun. Ai bener mah tarima. Ulah sombong bisa datang tina harta, bisa. Asa aing paling sugih. Mending ngajauhan ngarendek diuk ti tangjeng tatangga nu malarat mending ngajauhan. Sieun katempelan miskin. Hei sadar, siapa jadi jelema sugih lamun eueuh doa fakir miskin. Ulah karak boga mobil hiji sia geus sombong mung nanya ka tetangga. Padahal tetangga denge nyaho eta mobil teh 5 tahunan. Teu sadar. Beda belokna rem jejeritan. Iriedit cekik. Doang mobil aing kitu disadana. Mudah-mudahan balik ke dia lunas. Ya Allah. Ayo sia init ka Mekah. Mobil nu di Indonesia harga miliaran, di Mekah ngan ukur jadi taksi. Tuh harga. Ulah sombong kunaon deui jabatan ek disombongkeun. Maaf. Ketika tawaf nulilingan Ka'bah, jenderal bintang 4 teu dipapake eta baju jenderal, tetap sataranjangnya ngan ukur make kain ihram 2 helai putih atas bawah cukup. Jabatan teu dibawa. Kunaon ai balik ka lembur jadi sombong deui karak naik pangkat saeutik geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap. Bener? Sadar di luhur moal salilana. Dina hiji waktu turun deui kahan makana keur cicing di luhur teh sadar sing ingat kanu dihan sabab nu dihandap mah ingat itu jadi kadiadinya ongkos salah tapi benar eta keur cicing di luhur sing ingat kanu dihan sabab nu dihandap mah bener aja engap sekali-kali siap pindah ke luhur. Atuh ulah ngeres pikiran anak, lu menang milih urang mah di luhur geus ucang-ucang di kursi goyang. Bener teh? Tiap tahun ngedungkat duit sidang. Ngadenge harga dararaek ekonomi Indonesia acak-acakan. Teu areungapeun nya mah da gajina galede. Tapi ketika ekonomi Indonesia acur-acuran, harga dararaek rakyat nu dihandap anu ngarasakeun eungap. Bener? Kadinya maksudnya luhur inget ya biasanya enggak non maksudnya sih yang
Ini heula nerjemahkeun bae. Ekonomi acak-acakan rakyat nu dihandap nu ngarasakeun jeung sing sada di luhur sementara engke ge turun deui ka han. Maka keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan. Nah, ini nabe. Ulah sombong. Naon deui rek disombongkeun hareupeun Ka'bah? Maaf. Kasep masa paling ganteng. Mung akur jeung babaturan di lembur. Ulin sia Tony ka Mekah. Asep ulin sia ka Mekah. Di Mekah loba nu leuwih ganteng. Turki mararancung Libanon bararodas bening. Loba nini ti tatarajong di ditu. Mantak aing leumpang di hotel Mekah, teu pede aing di jalan di hotel. Atuh hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Katuhu Turki mancung aing pesek. Kenca Libanon bodas aing geuneuh. Mundur wae kabur. Sok nu ganteng sia ti hareula. Aing diberi tungkul bae sorangan bari syukuran bae ka Allah. Ya Allah, nuhun sakieu bisa ka dieu deui. Nuhun Gusti nuhun. Aing geus disyukuri, diubaran hate. Burudul tiburieun aing jamaah Afrika Negro. Aing nyelap ngahiji ka dinya. Aing jadi hurung. Ulah sombong bijil tina kecantikan. Asa paling geulis, paling cantik. Dengekeun nopi Yaya, Nunung, Tati dengekeun si Aci, Itoh dengekeun. Sarminah dengekeun sia. Ulin sia ka Mekah jadi goreng. Saudi garelis, Libanon garelis. Tak aing lempang di hotel itu. Sok teureun-eureun jubur aing di Cimitang ku pamajikan. Mata. Ngeri nang nyuitan bae. Mata molotot bae. Atuh aing peureum nu geulis katabrak. Ceuk pamajikan tabrak jubur onta. Astagfirullah. Setega itukah kau? Irung aing sakieu-kieuna kudu mebes kana jubur onta. Atuh bikin eueuh irung aing. Ih, pun bojo mah istri kula mah cemburuan banget. Ih, tandanya cinta. Ya iyalah. Atuh rek teu cinta kumaha? Aing satorna badak bae. Asal tiap bancarana ge pasti teu molor pamajikan di imah. Kadenges mesin mobil datang. Muka pantok. Mana? Siapa panitia teh saya karena teh? Padil. Pasti pamajikan nya udah aya tulisanan na agenda panitia na Padil. Mana notisi Padil? Tah. Bukan. Pas. Ayo gawe nah. Anu kudu menang pas. Dengekeun bapak-bapak. Lamun hayang dipikan nyaah, dipikan cinta ku pamajikan, kanyahoan aya mah ukuranna kumaha doa. Ternyata sia nu matre teh.